Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sadayana sadaya urang ngalajengkeun kana ieu ausan kita ayo urang mengajak ka Allah Subhanahu wa taala. Wire tadi dinten Kamis salah sawius guru besar keluarga besar Kitab Jamiul Mu'min nyata kesana pemirsa apa Kiai Haji Erosikin Murid Pondok Pesantren Al-Ikhwan di Karawang terus ngaturkeun jalan dunia urang teh ka lingitan hiji guru ya di keluarga besar Tauhid Hos. Tak itu kan ciri alamatna hiji bumi arek di ruang teh sok di pulungan heula, sok diangkatan heula, barang-barang berharga heula dikosongkeun heula eta bumi. Saengga bumi tos kosong kakak dirugrugkeun. Nah, salah-salah kena sedih ulah teh. Ya, dikantonkeun ieu salah satu guru besar di keluarga besar Tauhid Hos. Ya, pangasa apa Kiai Haji Erosikin Murid Karawang. Ayo urang doakeun da salah nama da doa urang teh da biasanya karena manten atos abdi nyaksi manten luar biasa tahaqquq dina kailmuanana tahaqquq dina makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Ngan urang mah sunatullah sebagai murid-muridna urang ngadoa munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu pangarsa apa Kiai Haji Erosikin Murid Karawang mudah-mudahan mantena ditampi iman islamna, dihapunten dina sagala rupi dosa perdosaanana, dicangkeun dina pakuburanana, sing kenging nikmat di alam barzahna, tur mugi senantiasa dipupuk ku rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiyya wa kulinatin salihah tibakan al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan nyuhunkeun pitulung nyuhunkeun didaukiakeun ka kersana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim.
ngawitan urang sadayana ngaoskeun aya kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 14 jajaran kadalapan tihana juz 2 min alamati ikomatil haqqi ayat sadananya pasadaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati ikomatil haqqi tina sawarehna pirang-pirang cirina nyicingkeunana Allah ai Allahi tegasna Allah laka ka anjeun fi syai'i dina hiji perkara kal iktisabi sapertikeun kasab awit tajridi atawana teu kasab eta iqamatuhu nyicingkeunana Allah iya ka anjeun fihi dina itu syai' ayata yasaro tegesna gampang naon asbabuhu pirang-pirang sababna itu syai' laka pikeun anjeun wa idamatuhu jeung mayengna asbab alaika di anjeun ma'a wusulin nataiju sarta hasilna pirang-pirang buah ayata maroti zalika syai' tegesna buahna itu perkara kasalamatud dini saperti salamat agama wa wujudir ribhi jeung aya nabati minal kasbi tina kasab. Ieu hikmah anu ka 173 sawur ajengan musannif cirina ku Allah anjeun dicicingkeun dina hiji perkara eta teh buahna aya. Jadi aya buahna ciri netepna teh nya netepna hiji perkara teh aya buahna eta cirina teh supados urang henteu kalinglap bari salamet agama anjeun nyicingkeunna Allah ka urang eta cicingna urang di dinya teh aya buahna tur agama urang salamet lamun dina dagang mah bati nya lamun eueuh batian atuh berarti Allah teu nyicingkeun tanda Allah teu nyicingkeun di dinya atuh pindah ti dinya gitu ya. Cirina urang dicicingkeun dina kasab artina ieu teh ngabahas salamet agamana dina dicicingkeun ku Allah saperti anjeun misalna dicicingkeun dina kasab atawa dicicingkeun dina tajrid. Jadi jalmi teh kabagi dua makom dina kehidupan sehari-hari ya. Hiji makom mutajaridin anu sok disebatkeun tajrid eta mah anu kosong tina kasab artina teu kasab eta makom mutajaridin. Nu kadua makom muktasibin. Muktasibin teh berarti jalma anu kasab anu usaha
Jadi duanya. Tapi ngabahasakeun makom punten. Ieu teh ngabahasakeun makom teh sanes berarti aya luhur jeung handap. Kadenya artina sarua ieu teh. Artina henteu luhur teu handap. Misalkan alus keneh tajrid je. Atanapi alus keneh kasab henteu. Jadi ngabahasakeun makom soteh dina ieu mah ngabahasakeun pangkat soteh dina bab ieu mah rek misahkeun antara anu kasab jeung antara ngosongkeun kasab. Anu pake poin plus napikeun salikin salamet lamun keur kasab, salamet oge lamun keur teu kasab. Muktasibin salamet. Nu tadi teh salametna naon? Agama. Tah eta berarti makom muktasibin luhur. Mutajaridin salamet agamana teh. Mana mutajaridin salamet agama? Tetoma. Berarti salamet tah. Ya. Tah, lamun si tajrid, si taksib, apa si tajrid eta salamet dina agama tah eta berarti makomna luhur. Jadi makom luhurna teh sanes ku ngabahasakeun makom tajrid jeung makom taksib. Nandakeun salikeun salamet dina tajrid jeung taksib, tah eta si salikeun keur luhur makomna. Katanya. Jadi henteu aya patokan, sia eta mah tajrid euy. Kumaha? Wirid wae cenah. Getol wiridna henteu kasab. Hebat sia eta. Henteu kadinya. Kitu henteu. Jadi mulyana teh bukan berarti aya tanda makom tajrid. Atanapi sabalik, sia eta mah hebat getol. Nya getol usahana nya, nya getol ibadahna. Hebat eta. Lain kadinya maksudna. Anu dicaritakeun dina golongan salikin mah anu salamet dina taksib, salamet dina tajrid ta eta anu luhur mah makomna. Jadi lain bentuk tajrid sareng taksibna nya lain. Cirina urang dicicingkeun dina kasab, jalan kasabna teh aya kitu. Nya. Bari aya buah. Ta eta tanda tah. Tanda ku Allah urang dicicingkeun dina kasab. Aya kasabna, aya buahna. Naon hasil meureun kitu? Aya hasilan atuh jang naon kasab. Berarti teu pantes dicicingkeun dina kasab ku Allah. Gitu. Ya. Mun dagang teh mah boga bati. Aya lapakna, aya modalna, jeung aya batina. Tah tanda eta dicicingkeun urang ku Allah dina dagang. Jeung salamet agamana. Artina salamet agama teh kieu. Ketika menang bati teh teu matak ninggalkeun eta salamet. Berarti tanda Allah nyicingkeun kuring dina dagang. Tah eta teh nu kararitu teh ahli-ahli Allah anu bisa kitu teh kitu. Tiasa nganapakuran perkara-perkara anu nemrak seperti itu kan. Ahli-ahli Allah. Lamun lain ahli Allah moal pokona mah balangah we. Da aya bahasa cenah naon teh gagal mencoba mencoba kembali. Mencoba kembali. Hayu we mencoba. Hari Allah mah teh kitu di pasihan ini, pasihan naon? Pasihan habar kalau. Kitu tah dagang aya bati. Modalna aya. Terus aya daganganana, aya batina, salamet agama. Tanda eta ku Allah urang dicicingkeun dina dagang. Mun sabalikna kumaha? Atuh mun sabalikna mah meureun dagang eueuh batian. Ya. Hoyuh ngopo dagang tapi batina eueuh. Hiji tah. Atawa
keur aya batian teh aya ieu batian medagang. Jadi urang teh kudu ningali deui tah aya batian-batian mah misalkan dagang. Oh berarti dicicingkeun ku Allah kuring dina dagang ieu. Naon sababna batian. Ke heula ulah wak patokan. Tingali heula urang. Daek salat teh ieu urang. Dina keur dagang, dina keur sibukna dagang. Daek ngaji teh ieu urang. Lamun teu daek ngaji, teu daek salat berarti ciri alamat teu pantes urang dicicingkeun ku Allah dina dagang. Non sababna kapitnah ku bati tina dagang sehingga teu salamet agamana. Bahasa Kiai Musonif mah salamet agama teh eta. Atuh jang naon aya batian urang teu salat mah. Ngaras kitu. Lubak libuk aya teu salat mah cilaka meureunnan kitu. Lain meureunnan memang bener. Ih, naudzubillah min dalik jang naon harta tapi urang cilaka mah. Gitu. Tah eta teh sabalikna nu eta. Lamun urang misalkan boga bati atawa eueuh bati dina dagang. Ciri alamat berarti anu kahiji eta Allah teu nyicingkeun dina dagang. Terus sabalikna misalkan batian mah aya batian mah tapi teu daek salat jeung ngaji. Tah eta ge ciri alamat berarti Allah teu nyicingkeun urang dina dagang. Kudu alih profesi dina perkara eta nya. Tah eta mah lain ciri dicicingkeun ku Allah di dinya. Lamun urang ditajridkeun tadi taksib ye ditajridkeun dina teu usaha teh misalkan dahareun cukup. Pan ayanya anu teu usaha dahareun cukup. Duit boga. Ya, namanya duit boga. Dahareun cukup. Agama salamet. Hate teu leungit. Nah, hate leungit tina toma. Tah berarti ciri alamat urang ku Allah dicicingkeun dina tajrid. Nya tajrid mah kitu. Teu usaha tapi cukup pangabutuhna nya terus hilang tomakna. Tah eta ciri alamat ku Allah dicicingkeun dina tajrid. Tapi mun kira-kira teu kasab tapi kalah ka toma mah atuh bagusan kasab berarti taksib eta teh. Ciri alamat ku Allah eta teh pantes maneh misalkan tajrid karena memang aya toma dina hate. Berarti kasab. Matakan saur sepuh kapungkur kieu ngabahasakeun. Jang sing loba hatur lumayana daripada hatur nuhunna. Nanti meureun bahasa kitu. Bahasa Sukabumi kan ieu. Atuh ukur dengan hatur nuhun we hatur nuhun berarti jalma anu naon eta? Jalma anu di bere. Hatur nuhun Kang Ade, ayo hatur nuhun. Abi loba hatur nuhun kan hampir. Anu bagus mah nya eta Kang. Hatur lumayan. Pan hatur lumayan meureun mere kitu nya. Hatur lumayan ge Kang. Hatur lumayan ieu Mang. Hatur lumayan ieu emak tah. Jadi bagusna loba hatur lumayan daripada hatur nuhun. Jadi lamun teu kasab, teu aya kasabna berarti tajrid tah. Tapi cukup urang, tapi leungit toma, tah eta tajrid berarti pas. Matak aya dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun muyasarun lima khuliqalahu. Sakur perkara digampangkeun ku Allah. Mun eta perkara ku Allah dijieun keur anjeun. Catet tah supaya urang teu merekedawang urusan takdir ti Gusti Allah. Sakur perkara digampangkeun ku Allah lamun eta perkara dijieun ku Gusti Allah. Garis bawahinya. Lamun keur bahasa baheula mah lamun keur kuliah di kampus coba saudara-saudara cek profesor ya. Coba bottom line. Apa Prof bottom line? Garis bawahi sampai dina naon teh dina papan bor teh. Nah, garis bawahi stabilo. Jadi setiap perkara digampangkeun ku Allah lamun eta perkara dijieun ku Gusti Allah.
Matak lamun aya perkara nu dituju ku urang misalkan sulit eta perkara, berarti tong maksa ieu urang. Nya, entong jalma nu kenal Allah mah tara maksa. Maksa naon? Maksa kahayang. Tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi jalani hidup apa adanya. Jangan memaksakan dan jangan terpaksa. Ya, yakini bahwa setiap rencana Allah selalu berakhir dengan baik. Allah menyuruh kita untuk berhenti, namun hati memaksa untuk berjuang sekali lagi. Eta mah cenah Kang, pokona Allah putus asa pan meureun kudu jatuh bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Never give up. Tapi urang teh kudu aya stagna. Hayu we never give up. Atuh urang katayep kuyup kucuprak sorodot kejebur naik deui katayep kucuprak sorodot kejebur hayu we terus-terusan berarti eta teh tanda Allah teu nyicingkeun dina eta perkara ya. Dagang tapi eueuh batian sing waspada tah berarti dipiwarang eureun ku Allah dina profesi eta. Aya batian Kang aya mah ngan eureun salat berarti ku Allah kita eureun eta teh. Naon sababna? Teu salamet Kang ade agama. Eta teh. Lain anu pas dina dagang berarti eta teh. Panyaah cenah mah sibuk. Berarti eta mah urang kudu ditelisik ya. Urang lebih menghadap ka saha? Kanu boga urang apa anu ditinggali ku mata kepala orang atau orderan teh mungkin loba yeuh tapi jadi malas salat ieu kudu eta tah kudu berputar balik tah ya itu kan lamun hayang dina ridho Allah dina tempat eta dina panyicingan eta atuh kudu dilaksanakeun aturan Allah ya aya cenah orderan mah ieu aya loba marawa beruan bahkan kita orderan tapi sholat itu bisa ya boro-boro sholat rek ka masjid ya talalangke dan cara rapet ya lunglai tah eta urang kudu buru eta teh nanti telik sih eta trik lain pasna ti Allah urang kitu. Jadi ciri mutajaridin atanapi ciri tajrid jalan kasabna teu aya. Ya. Jadi asbabu rizkina teu aya. Sawah teu boga, modal teu boga, lapak sumawana arek ngampar oge diusir wae ku tibung misalkan. Ya. Buburuh tanaga teu aya. Tenagana lemah hek buburuh teh misalkan gitu. Berarti titah tajrid eta ku Allah. Ya. Berarti netep dina makom tajrid. Orang bade dijadikeun tukang tani sawahna aya hasilna aya tina tani teh saehingga ku hasil tani teh hate salamet tina toma ya ta eta teh salamet agama ibadah dipigawe ta eta berarti didinya ku Allah dicicingkeun urang teh ya. Jadi muktasibin sareng mutajaridin teh sanes makom luhurhan anda disebut makom sote eta mah tempat cicing pikeun jalma atanapi pikeun salikin tempat cicing nu pantes di mana nu tajrid can puguh imana leuwih gede tibatan muktasibin nya can puguh aya waliullah ge anu tukang kasab. Berarti waliullahna dina kasabna teh teu kafitna eta teh. Jadi we waliullah dina kasab. Jadi tukang usaha
dibandingkan tukang cicing sila misalkan wiridan terus ngaduk-duk can jadi wali ya. Jadi pangkat mutajaridin saran muktasibin mah terjadi tanda yen eta iman luhur atawa handap eta mah clear clear hitung-hitung hejo jeung bodas we nya tukang eta tah tukang konveksi clear hitung-hitung hejo jeung bodas ari hejo jeung bodas teu matak ningalikeun eta teh bahan teh mahal jeung murah. Nah sababna diukurna ku warna. Jadi warna hejo jeung bodas teu matak nyirikeun eta teh mahal jeung murah. Naon atuh anu matak nyirikeun bagus jeung jorena eta teh perkara teh bahan teh atuh bahana dijieun tina naon? Wol mah beureun mahal nya. Coba bandingkan jeung titeron. Abi age apa titeron? Ya, iya. Ya. Berarti titeron mah murah ari wol mah mahal. Tah berarti lain hejo bodasna anu bisa nentukeun mahal jeung murah, tapi bahanna. Jadi lain taksib jeung tajridna anu bisa menentukan luhur jeung handap keyakinan, luhur jeung handapna iman. Eta mah bentukna kuduna jerokna. Kedina taksib salamet, kedina tajrid salamet. Tanya. Jadi kedah memahami. Patokan mulia di hadrat Allah mah kumaha iman kade, kumaha iman. Ingat, kumaha aya nancebna tauhid dina hate. Sing kade. Pan jeung kan ieu teh tauhid jeung iman kumaha ieu teh? Pantandana jelema anu iman aya tauhid di jerona. Eueuh tauhid dina hate berarti eueuh iman. Jadi syarat pan eta teh. Jadi patokan zaman nu mulia di hadrat Rabbi teu aya deui, teu aya sanes iwal ti nanceb kaimanan dina hate urang. Mesin tukang kasab ge aya nu jadi waliullah keur kasab. Mun aya nu meuli teh wusul ka Allah. Kitu. Mun aya orderan teh wusul ka Allah. Tuh, Pak. Keur kasar ge jadi wali. Keur loba orderan ge jadi wali. Mun asa can aya bejana wali tukang sare wae. Coba ku sare wae. Eta mau wali teh kulantaran jago sare cenah teh. Wah, eta mah juhe we juara HS. Eta mah gitu. Kada bisa anu kasinggung ya. Jadi kun dibaca ku hatena teh nya. Kumaha cenah anu dagang kuat jadi bisa jadi waliullah dibaca hatena ku hatena teh eta teh. Nu tukang kasab teh, nu tukang dagang teh jadi wali teh dibacana kumaha? Nu meuli datang teh eta nu meuli digerakkeun ku Allah. Jadi nu meuli datang ti ditu ka dieu kana lapakna teh ku hate dibaca nemrak kudrat iradahna Gusti Allah. Tuh. Tukang dagang jadi wali. Gampang cenah kan ngomong. Pan ieu mah ngaji. Ya. Ilmiah heula pan kang de. Ilmiah heula kang sad eta. Ilmiah heula. Soalnya kan memang patokanana orang dasar kudu boga ilmu heula. Jadi ketika prak-prakan dalam kehidupan nyata sehari-hari orang teu keder gitu. Jadi teu ngapalkeun deui teh. Tadi teh kieu ye. Jadi teu muka kitab deui gitu. Katakan dasar ilmuna kudu eta, kudu kuat. Jadi eta teh aya nu anu meuli kalapak manehna tos dibaca ku hatena teh digerakkeun ku Allah. Naon sabarna la fa'ila illallah. Nancep dina hate teh aslina eta wali eta dagangna dina nalika kitu boga pamadegan kitu eta teh malaikat rahmat langsung ningali ka torpul alam ka alam dunia ngebrai dina lapakna ge aya wali di mulki loncorong eta ayo celentring aya orderan teh
hate langsung tajali digerakkeun ku Allah ya. Sehingga Allah maparin orderan ka abdi melalui tangan eta jelema nga-WA ya atau SMS ka urang. Kenapa nelpon? Pas begitu nelpon terus hate langsung tertuju. La ilaha illallah. Gitu lagi. Pengusaha jadi wali. Jadi pan bahasana kuring dagang dihayangkeun ku Allah. Kitu dina hatena teh. Aya modal Allah nu ngayakeun. Kitu tah. Tek teh kengeng bati misalkan dina dagang teh ieu ti Allah. Beuh eta mah ti awal tepikeun ka matengna teh eta mah. Hate tajali we. Kan apal Allah. Teu kareret pagawean jual beulina, teu kareret capek jeung lelahna dirina. Teu kareret pinter dina dagang dirina, teu kareret ngalobi orderan dirina. Kareret teh irodah Allah, kudrat Allah. Lamun ku Allah teu diayakeun moal aya. Oh, eta karam di lautan kudrat jeung irodahna Allah. Wali dagang lagi. Wali nu boga orderan Allah. Hari kitu Kang cenah keur jadi wali harita jadwal ngaji berarti moal ngaji berarti. Oh, kadinya wae. Oh, lah teman beda deui ya tamu ursanana. Ieu mah keur tajali. Sing inget, tajali sasaa. Ngabahasakeun tapakur we sasaa. Eta teh bagusna leuwih ti ibadah 60 tahun berturut-turut berang peuting ngeluk we Kang dia teh salat sunah misalkan Kang berang peuting selama 60 tahun teh eta gagah kan eta ku sajorelat ningali perkara hate tuduh ka Allah karasa eta teh apal Allah waliullah ngabahasakeun dunya teh dijengkalan dijengkehan iya pentingnya dahulu kosong sombong kaciranya masalah tapi dah guru gesok itu untuk meyakinkan murid nanti gitu karena dipalengorkeun keyakinan asal nanti makhluk ka Gusti Allah eta teh disebutna talqin nungtun ta ieu teh keur talqin jadi talqinna urang setiap malam Jumaah setiap malam Salasa setiap malam Minggu naon dituntun digiring-giring supaya ieu hate menuju Gusti tahta kitu. Tuh dina kasab jadi wali. Aya dibandingkeun jeung ajengan ngawuruk nya. Ajengan ngawuruk tantang tuh jadi wali. Naon sababna aing nu bisa. Tuh. Pintar maca kitab. Aing mah pinter maca kitab. Sehingga sombong lajengan boro-boro jadi wali babaturan si eta teh nya mentu ojen nu kasab bisa jadi wali jadi ukuran kasab jeung taksib teu jadi patokan luhur jeung hanapna iman nu jadi patokan luhur jeung hanapna iman mah tajalli hate ka Allah Subhanahu wa taala kitu nya ajengan teu bisa jadi wali. Naon sababna eta hatena teu balik ka Gusti Allah kitu nya. Hatena teu balik ka Gusti Allah, ari nu dagang mah tadi hate balikna ka Allah saengga jadi wali. Ari ajengan mah tadi teh ngawuruk da aing nu ngawuruk berarti hatena teu balik ka Allah. Tuh. Gitu. Jadi ciri dicicingkeun dina kasab aya batian nya, aya untungan teh aya salamet dina agamana. Hari kasab eueuh untungan mah tuh keurnan haonan dituluykeun nya kalah kakaripuh-ripuh. Agama salamet, naon agama salamet teh teu kaganggu ibadah ku ayana kasab. Teu kaganggu ibadah ku ayana tajrid. Ari ngaganggu mempan berarti eta teh lain tempat kurang dina kasab. Tupan cenah Kang ari kumadu ya tupan meureun kan nging teh kieu.
misalkan nyeun bukan itu kan di sana kita mun aya orderan berarti ulah aya orderan berarti kudu puter balik ya urang kumaha atuh keur aya orderan hate kudu balik ka Allah artina kudu salamet agamana dina kasar eta teh ngahasilkeun engke rezekina anu berkah lamun embung ditandaan ku Allah henteu pantes cicing didinya namun orang misalkan pon yuk kur sedang-sedang nih kang cina sedang-sedang orderan loba ieu ini kok kang cina titah pindah tah berarti ulah salah paham didinya ya kudu lempang deui ya hate kumaha carana ieu tadi kasab aya kasabna bener tapi na ieu terus literatur nu kadua teu bisa balik ke Allah dina keur kasab atawa secara dohir ya teu bisa ngalaksanakeun salat acan anak itu mah berarti kumaha carana ya supaya pantes dohir nama aya cirina batin kudu balik ke Allah atau berarti ngamanejna nya ngamanage di waktuna pikeun urang bener henteu jadi di review jadi tinggal jujut deui ti awal ieu supaya pantas dohir jeung batin supaya masuk kana kategori ieu saur Kiai Musolih nah nya ari ngaganggu mah berarti terus ngaganggu terus berarti urang teh teu pantes dina kasar eta jalma anu teu bisa soba dina nalika eueuh tah sing kade ieu mah teu kasab misalkan cicing we ngan tomah hate teh kumaha tomah teh ngadaguan nu mere tatangna teh keneh wae datang ka aing ge tah mun aya kos kitu berarti teh wajib urang jadi muktasibin teu pantes urang jadi mutajaridin berarti teu diizinan ku Gusti Allah urang cicing dina mutajaridin eta ya jadi teu kudu hayang-hayang urang mah kitu teu kudu hayang anu misalkan hayang tajrid teu kudu kitu da sok aya ciri ku Allah ge eta teh sok aya cirina sok nemrak cirina teh urang-urangna sok terkadang sok tarawaspada gitu ya tarawaspada dina palebah mana urang pantes dicicingkeun ku Allah dina tajrid apa dina taksim nah aya ciri-cirina dua-duana oge jadi kurang kudu dikenali ciri-cirina supaya orang surti karena panempatan ti Allah ka urang jadi paham orang teh mundina muktasibin tadi ya, kasab aya untung aya agama salamet tah tanda urang teh taksir mundina tajrid toma teu aya rezeki cukup tara mikiran numere sing kade kumaha cenah mun aya numere tarima kumaha cara narimana lisan nuhun kang nuhun mang nuhun bu hate ya Allah hatur nuhun kalera Gusti parantos mele rezeki kitu tah eta mah lain toma ai toma mah hayang dibere atawa nemrak menta atawa hate delang-delong karena pangawoga batur saing hayang dibere ari aya numere mah dua ieu kewajiban urang ya lamun aya numere naon we numere nama hiji dina lisan nuhun mang buru-buru doakeun eta numere jadi ulah nunggu engke lamun misalkan kangke nya didoakeun nangke ek salat heula cenah misalkan beres ulah langsung nuhun mang nuhun kang nuhun bu nuhun mak misalkan langsung kurang doakeun ucapan Sunda mangga atau ku Arabna oge mangga eta tugas urang narima pamere terus hate tuduh mun Gusti hatur nuhun ieu rezeki ti salira Gusti dina hate mah teu katingali pelongan anu mere secara dohiria hate katingalina Allah anu
ngersakeun ngadaekeun eta jalma mereka urang. Eta usul nya. Eta ciri ringkes nama antara taksib jeung tajrid teh nya. Taksib jelas aya kasab, aya untung, aya salamat agama. Tajrid nya salamet tina toma teu hayang teu toma terus cukup pangabutuhna gitu. Eta tajrid. Jadi aya keterangan we innal mu'ila la tajuju qu'uduhu nu berkeluarga teu meunang cicing alias kudu kasab. Jadi ari kasab teh sanes kedah jadi saudagar wae nya sing kare. Kasab teh pan kudu kaya lain kadinya. Da melak sampo di pipir imah ge kasab. Artinya boga sawah 2 kotak atau urus nu aya gitu. Kasab teh kade ulah aya tujuan hayang beunghar. Nisbatkeun dina hate ibadah. Lamun ieu geus nancepnya dina hate keur kasab, niatna ibadah eta leuwih-leuwih tinu tujuan dina kasab beunghar. Saya kira mulai isukan kasab kuring lain tujuan beunghar ya naon ibadah. Jadi kasab nang saya kira. Jadi sing kade pokokna mah urus we nu aya, nikmatin yang ada. Nah 2 kotak sawah urus we ku urang pacul. Kagok pengen 2 kotak mah moal pi beunghareun Kang ieu mah cuma mah. Antukna HS we jadi juara HS ongkon 2 kotak boga juara HS. Eta mah sanes anu dipikahoyong ku Gusti Allah eta mah ngadua we gitu. Jadi tuturkeun aturan Allah ulah nuturkeun nafsu. Boga tanaga urus eta tanaga ku urang. Ya, urus niatan kasab ku tanaga urang. Naon bae gitu. Sekeliling urang. Tuh nancep-nancepkeun cabe sugan. Niatkeun ibadah. Soalna aya carita ieu mah. Aya carita. Ka dicaritakeun geura. Aya secara kasabna mah biasa bae, cuman kunaon jadi beunghar teh jelema. Jadi niat kasabna ieu niat kasab. Niat kasabna. Ulah saja niat beunghar. Lamun niat beunghar berarti ya hate musyrik karena kasab. Berarti anu ngabeungharkeun kan saha? Kasab. Sedangkeun ya goni teh Gusti. Atuh mengpar ke dina kasabna. Ari kumaha berkahna ka rezeki eta. Jadi lempengkeun tujuan ieu dina kasab. Bukan kang tujuan kasab pan mun hayang untung cenah kitu kan lagi. Heueuh eta mah kan secara dohiriyah. Ieu kan ikan ilmu supiah ieu teh. Artina ngurus patekadan urang dina nalika keur ngajalankeun kasab. Peun ari dohir mah kasab, tapi ieu hate tujuan ulah kana kasab. Hate mah tujuanna ka Allah dina nalika kasab. Hayang ngusul we ke kasab ka Gusti Allah. Secara umum hate ieu tujuanana dina kasab ibadah we abdi mah melalui kasab. Aya satu alasan secara dohiriyah atuh pan mere nafkah ka anak pamajikan teh eta ibadah. Nu boga pamajikan dia boga pamajikan. Ampura nu boga pamajikan ieu mah 18 tahun kagigir ieu mah. Nya nu boga pamajikan. Kitu. Atuh pan eta teh eta ibadah we memberikan nafkah. Jadi sadayana diatur ku Gusti Allah. Rezekina diatur ku Gusti Allah. Jadi ngaliwatan aya tanaga urang ngaliwatan tanaga urang. Saaya-aya. Cek bahasa Ustad Oma, saaya-aya. Naon atuh abi mah saaya-aya. Tah eta alus tah. Maksudna teh nikmatin gunakan yang ada saaya-aya. Ulah ningali anu teu aya.
Ya, nu teu aya macan karuhan eta mah susuganan meureun lamun urang melak sugan dina tanah meureun kitu nya dicecebkeun ge duka teuing atuh meureun hasilna ge susuganan. Rezekina ti mana atuh? Ti Gusti Allah. Kana anu ngurus rezeki mah Gusti Allah. Kapungkur aya carita tukang coet. Tukang coet jeung tukang mutu eta teh ngemplan ku tanagana mawa nangengan saukur 5 coet. Bayangkeun coba 5 coet sabarahaeun batina jeung sapoe teh cantang tu laku eta teh sakali mangsa coetna teh laku 3 coet eta teh batina 75.000 boga anak 2 pamajikan hiji atuh disesakeun diatur jeung deui tukang coet balikna teh 4 poe sakali kaimana teh coba menang duit 75.000 Gusti magung jadi nu ngabeungharkeun mah nu nyukupkeun mah lain kasab tapi Allah jadi tekadkeun dina kasab teh ibadah tujuanna lain hayang beunghar lamun tujuan hayang beunghar berarti tenep di ka Gusti Allah soalna anu ditujuna beunghar eta tukang coet tapi tukang coet eta henteu matak ngaruksak dina salatna sok terkadang di rumah batur setiap salatna teh berjamaah uihna teh kabumina 3 poe sakali kadang 4 poe lamun can laku-laku acan eta teh eta dina sakali mangsa keur salat berjamaah di hiji masjid aya hiji jamaah ningali eta ka tukang coet da atos naon atos salat berjamaah teh tukang coet ku asa capek meureunnan kitunya ngalulungsar si naon teh si sampean teh dilungsarkeun nyaranna kana tihang masjid ngipas-ngipasan we ku dudukuina kieu eta ditingali kan ku aya nomor hatikeun jeung eta jalma teh lumayan saudagar kaya kitu ya mah tapi lain carita sinetron nih mah lain aya kejadian tetangga abi gitu tetangga abi mah ngobrol tah amang anu ti palih mana teh ya abi ti palih ditu cenah palih pakidulan geuningan tapi atuh ti kidul mah mohon da wina oge cenah kadang 3 dinten sakali 4 dinten sakali nah atuh tebih-tebih dagang coet pernah ngemplan we tah atuh pancena di lemur abdi mah pan coet mah teu laku da laku mah coet maka kota kitu kepikiran teh sanes ieu mah susuganan cenah mang susuganan di lemur amang teh aya nu wacis dina waktu ngadua cenah mungkin didoakeun yang urang kali abdi cenah teu damang eta teh sabulan ayeuna ge masih ke di rumah sakit kumaha teu damangna teh eta teh dasar nyarios tiba-tiba teh nyarios sing horeng mah kita suarana teh terganggu karena tonsilitisna teh eta aya peradangan dina tonsil sehingga dina rumah sakit teh harus dioperasi pita suara sehingga suara teh terkenan kadang-kadang aya kadang-kadang teu aya sakali mangsa eta suarana teh teu aya abdi tos bingung cenah mang ieu teh kedah ka mana cenah da secara medis da memang ujung itu cenah nang ieu teh aya perkembanganna ari cek si amang eta teh cek si amang atuh geus cenah ku abdi we sugan ieu mah susuganan nyuhunkeun eta cenah nyuhunkeun cai we nyuhunkeun cai nya cai naon cenah mang cai aqua botol aqua oh mohon atuh eta we eta teh si jami teh ngambil tina mobilna ieu cenah mang wios cenah Pak ku abdi cenah ieu bade didoakeun mudah-mudahan we atuh cenah aya sawaktu-waktu mah naon diijabah ya doa teh si eta si jami teh cenah kuat ting ngemut kieu lamun eta jelema
ijabahna doa atuh moal dagang coet beuneunan kitu. Moal senang meureun di imahna aya pamikiran kos kitu. Aya pamikiran kitu. Eta mah abi terang sote jalmina nanti terbuka gitu kasih amang eta teh anu pada harita abdi teh mang sabenerna mah cangcaya kos kitu cenah kitu. Nah, sa tekung silila eta teh di eta we nanti didoaan ke si amang eta teh. Cenah punten Pak, ieu mah cenah nyuhunkeun di eta we dieueutkeun sareng diusap-usap cenah kana ieu mah teh cenah kana tenggorokanna kana leherna cenah kitu we cenah kitu. Dugikeun ka dugikeun ka 7 wangsulan diusap-usap kieu tapi cenah manah bapa tawakal atau napi nyarande ka Allah nuhunkeun pitulung nuhunkeun dikembalikeun deui eta pita suarana eta mah da 7 kali cenah ye ge nya cek si amang eta nya si amang eta tapi buktina beungar si atuh ngan kaina teh si amang eta nya si amang eta teh beungar asal tuh kan dagang coet jadi urang tapi kan ngantukan dagang coet kuat nepi kan baheula nangap eta nangap Asep Sunandar Sunaria eta teh bola Asep Sunandar Sunaria 45 juta eta teh bajang lupang 45 juta hebat amat tukang coet bisa nangap Asep Sunandar Sunaria 45 juta ingat teh eta dan kita cenah atau dietakeun cenah den dikekeun cenah 7 kali cek si bapa eta teh tekung silila cenah samenit ti harita si eta murang kali teh dedeheman cenah dehem kos eta kudu kitu tah cenah ge nyarios kieu meureun bahasa urang teh mah teu nah ararateul cenah tah eta teh si bapa eta boga pikiran jorek keneh wah ieu cenah meureun kena virus si bapa nu tadi malum aja mah beungar pan safety teh ning ukuran kitu sanitasina teh terjamin teh tapi gitu tah tapi kan dikir-kirkeun tah ku eta teh malangkali terus cenah tekung sila 1 menit kapayun dugikeun tiasa nyebat ka ibuna nyebut teh mamah teh oh eta di dinya aku anakna bisa nyebut mamah deui eta indungna cenah buat non cirik ngabuku gitu eta mustajabna eta doa tepikeun ka neng udah bisa bicara langsung dia cenah bisa ngobrol da eta si dokter teh ngomong arek jadwal operasi eta operasi pita suara ini kenapa cenah dikasih apa wah ini mah cenah mujizat cenah kitu teh tekung si hari tada sorena teh balik ke rumah sakit eta teh tos sasasi kitu di rumah sakit Asipan tos sasasi eta terjadi ngahubungi ka si mang-mang eta waktu si mang eta pan di eta nanti di pilarian gitu daerah Bujung Lopang palian pokoknya mah saha tukang coet di dinya pan saya tukang coet di Walti mang eta baik teh dugi deui eta subhanallah dibere cek mang bae dibere cek baheula ukuran abdi kelas genep SD dibere cek 1M atuh meureun aya meureun 1 triliun bonya dibere cek 1M tukang coet eta tukang coet aslina eta dina kasab teh niatkeun ibadah jadi nu ngarizkian mah lain kasab jadi lain ningali kasabna bakal ti beunghar kayak kieu mah kasab kos kieu mah aing moal beunghar lain ka dinya henteu bisa ngahasilkeun tingalikeun kasabna ieu alus jeung kasabna leutik atawa kasabna gede ukuran beunghar jeung teu nama ku Allah dipaparinana ngan dina waktu keur kasabna geura ya lohor atau sholat lohor singkade ya. Jadi ngebahasakeun itibatikeun urang ta eta teh muktasibin nu kitu teh lain mikiran beunghar ku kasab saur Allah pan kasab mah kasab we cik Allah mah narima dina keur kasab tuluykeun sanajan leutikan oge ulah mikiran beunghar keur kasab mikiranna ibadah dan nu dicicingkeun oge kan seueur beunghar dibandingkeun jelema anu kasab nya nu cicing kasab mah teu bisa ngadatangkeun rezeki nu ngadatangkeun rezeki Allah berarti ubah ye mindset urang
ketika kasab tujuanna kuring sejak ibadah dina kasab. Rizki mah mutlak eta teh Allah nu masihanana ya. Allah nu masihanana mun nekadkeun rizki tina kasab atuh berarti urang teh musyrik. Naon sababna? Hate nyarande kana kasab. Tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, tidak akan ada yang berhasil tanpa pertolongan Allah. Ya, maka bantulah dirimu dengan memohon pertolongan kepada Allah. Sadayana oge ti Allah beunghar teh ketentuan Gusti Allah. Kitu ge pakir sami katentuan Gusti Allah. Aya jalma anu teu kasab ge pakir katingali nama tapi keluargana naon kaparaban we gitu ya, kaparaban pan kodomu brom betos dicatetkeun rezeki-rezekina nya, dicatetkeun moal kaliru moal saliru teu kudu dibejaan Allah mah da tarapoan ya. Apa catatan beunghar mata kasab teh niatkeun ibadah lain niat beunghar. Mun urang teh acan aya kasab di kedah tajrid atuh ya. Lamun urang aya kasab berarti eta kedah taksib kan, berarti tetepkeun dina keur kasabna, tetepkeun lamun keur tajridna kumaha tetepkeunana salamet dua-duana dina agama Allah. Mata penting jalmi-jalmi anu nyaho ka Gusti Allah teh. Lamun ieu hate ieu punten, hate urang teu nyaho di Allah, moal bisa moal surti, moal ngarti kana takdir ti Allah anu dipasieun ti Allah ka urang. Seseueurna balangah teu ngarti, kulantaran teu ngarti ieu jadi seueur naon coba? Seueur anu bararingung. Bararingung mikiran iru. Antukna teu bisa sare mikiran, duh aing anak aing kumaha isukan. Tah kitu, jadi bararingung teh teh teu nyaho Allah. Mun nyaho Allah mah hate bakal surti ya. Hate bakal ngarti kana perkara anu dipimaksud ku Gusti Allah. Bakal ngarti. Apaleun perkara anu dirieudan ku Gusti Allah, anu hate nu ka Allah mah apaleun kana perkara anu teu dipikarido ku Gusti Allah. Eta hate nu surti, hate anu marifat ka Allah. Jadi mun jalma teu apal ka Allah maka ripuh hirupna tuh. Ripuh, sok sanajan lubak libu ke ripuh we jadi orang nama. Cepat terus bos ban. Wah, merekis duit oge. Tapi hati nama ripuh. Aslina. Karena naon teh nyaho di Allah. Moal apaleun rahasia Allah nya Allah mah. Moal ya, mata kaya salah sawe sahabat naros. Kunaon aya ieu alam. Ongkoh nu sarolatna teh ukuranana seueur, ngaji mah seueur nya, anu salat tahajud seueur keneh, tapi kunaon di alam dunia loba bencana ya ga naonnya cikna keterangan salagi masih ken aya nu salat mah ieu kiamat mah rugrug mah rugrug kan dunia mah rugrug mah kiamat gitu. Tapi kunaon zaman ayeuna anu sholawat mah loba, anu sholat oge berjamaahna luar biasa, nu ngaji ribuan, nu zikir ribuan. Nah kunaon atuh? Ieu bencana ieu. Masih kena nemrakeun aya bencana. Berarti paku-paku duniana eueuh tuh. Dina wilayah eta misalkan bisa disebutkan kota santri misalkan. Loba nu alelin. Eta kan tepati-pati hiji perkara. Eta teh ti Allah, pasti eta teh aya tujuan ti Allah teh. Matakan inkisarul fasadi fil ardi bisababil jahli bisababil jahlin nasi min ilmin nafi. Nu ngaji mah loba keneh nya. Nu salolat mah loba keneh. Nu tahajud seueur pisan tapi eta kabeh mun geus teu nyarahok ka Allah mah bakal datang bencana. Itu pasti bencana dunia anger dan sababna
dina keur salatna hatena teu nyaho Allah, dina keur tahajudna hatena teu nyaho Allah, dina keur zikirna oge hatena teu nyaho Allah, dina kasabna oge hate teu nyaho Allah. Atuh pasti eta mah bencana anggar datang. Mata sabenerna mah balenerna jalma-jalma teh nu ngeusina ieu dunya teh eta ku makrifat hatena ka Allah. Ya. Jadi kekuatan dunia teh ternyata regejeugna ieu dunya teh sabab gara-gara makrifat hate si jalma ka Gusti Allah. Kuat keneh ieu jalma, kuat keneh ieu dunya. Eta teh jalmana atanapi pangisi di alam dunyana hatena makrifat ka Allah. Ta eta kuat dunya. Kokoh keneh eta dunya. Nu salat loba keneh, nu ngurus anak yatim loba keneh, nu sedekah loba keneh, tapi dunya selalu bencana. Sabab eta jalma teu nyaraho di Allah. Nu ibadahna oge bisa aing, kuat aing. Nu sedekahna ge ieu aing bisa sedekah. Tuh pan. Jadi teu matak ngajadikeun as-shadaqatu tadfa'ul bala jadina teh. Pan dina katerangan sing jalma loba anu sedekah berarti nolakana balai. Tapi dina nalika sedekahna teu marifat hate da ngaku eta teh sedekah bisa kuring. Sedekah daek kuring, sedekah kuat kuring. Arek teu musyrik kumaha arek keur sedekah. Berarti tadfaul bala teh atuh moal hadir ka jalma anu sedekah masih keneh teu nyaho Allah hatena. Masih keneh ngaku bisa kuring, menang kuring, kuat kuring, atuh berarti musyrik hopi dina hate. Arek kumaha nolakana balaina. Matakan ulah ting nyalah-nyalahkeun ting katerangannya. Kuring sedekah mah sedekah ieu teh, tapi teu maju-maju usaha cenah kitu. Ulah nyalah-nyalahkeun ting eta. Tingali ieu ka urang ta'adub ka jero, adab-adaban di jero urang. Beuting urang keur sedekahna teu makrifat ka Allah. Sehingga ngaku eta sedekah bisa kuring, daek kuring, kuat kuring, aing ieu pokona mah. Henteu aya ikut campur Allah dina keur kuring sedekah. Eta mah berarti teu makrifat hatena ka Allah. Atuh pantes we sedekah mah rajin tapi bencana mah bertubi-tubi kana dirina. Kitu kan ya. Atuh kudu aya ikhlas. Dina ngaji ikhlas, dina salat ikhlas, dina kasab ikhlas, dina sedekah ge ikhlas. Mana ikhlas? Atuh ikhlas arifin. Bil ikhlas annal fa'il wa huwa Allahu ta'ala. Dina waktu masihana teh misalkan teu nyaksi dirina hebat, tapi kumaha nyaksi dirina keur tajalli kana sifat jamalna Allah. Song misalkan urang sedekah, hate nyaksi ieu kuring keur diirodah ku Allah. Ku nganggo jenengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti eta teh sifat jamalna Allah, kabagusan Allah nemrak dina diri kuring. Jadi atuh anu sedekah lain bisa kuring, berarti Allah ngabisakeun kuring. Nu kuat sedekah lain kuring nu kuat sedekah, tapi Allah nguatkeun kuring dina keur sedekah. Jadi hate teh kasaksi we jamalna Gusti Allah. Tuh sifat jamalna Allah kasaksina. Atuh eta luar biasa leuwih-leuwih as-shadaqatu tanfa'ul bala nolak kana balai eta teh. Naon sababna? Sabab hate tajalli ketika ngasongkeun sedekah. Itu matakan ikhlas. Dan kasipu annal fa'il wa huwa Allah taala. Jadi nu nasarup dina nalika urang amal teh Allah. Eta nolak kana balai. Malahan luar biasa dah. Matakan gitu panjang ting gitu nya. Eta ikhlas kedap di supaya aya endingna ye urang ending. Jadi kedah ikhlas. Ya nu pan seueur aya bahasa ikhlas teh kumaha? Karena Allah nama tapi masih kene ti aing. Karena Allah cenah. Ikhlas katina karena Allah tapi hate masih aing anu mere
aing anu salat, aing anu amal, aing anu sedekah. Nya tingkat deui. Berarti karena Allahna eta mah can nepi berarti ka Allah. Can. Naon sababna can nepi? Karena gara-gara teu makrifat ka Gusti. Jadi teu paham. Hatena teu paham, teu surti ieu teh apa Allah, teu surti ieu teh asma Allah, sifat Allah. Nemrak katingali ku mata kepala urang teh. Nemrakna apal Allah. Teu surti, teu ngarti anu teu marifat mah. Matakan amal-amalan teu ngajadikeun manfaat pikeun dirina. Teu ngajadikeun matak nolak madorot ka dirina. Naon sababna? Hate teu surti, teu ngarti. Kana piwuruk Allah. Tah kitu. Saengga teu paham setiap perkara anu didohirkeun ku Gusti Allah. Maka penting marifat teh. Ieu pan modalna marifat teh. Ya, hate urang antukna sabab teu marifat atau teu ikhlas ayana katerangan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Artina geus kitu teh tatagenan we kana tadfa'ul bala. Oh, moal aing moal cilaka isukan. Naon sababna? Aing tadi geus sedekah. Singkat deh. Berarti tanda teu marifat. Hate nyaran deh. Karena sedekah. Aya sedekah ngundang balai jadi teh kitu. Subhanallah, singkatnya. Jadi satu-satunya solusi kembali kepada Allah. Mun gaduh masalah kembali ka Gusti Allah. Nyuhunkeun tulung ka Allah. Di hana hate urang tinggalkeun lian Allah. Tinggalkeun hate tingkah hate nyaran dek ka makhluk. Tinggalkeun. Salagi masih nyaran dek ka makhluk. Hese aya solusi setiap permasalahan. Karena di mana-mana aya masalatun pasti kadituna aya walhasil eta tanda jalma hate makrifat ka Allah. Nyaran deh karena modal. Tuh, tinggal para kapitalis. Seueur anu ambruk, seueur anu hancur. Ai kapitalis teh jalma-jalma anu nyaran deh karena budget. Jalma-jalma anu nyarane karena modal. Singkat deh, itu para kapitalis. Mau ge Michael Jackson bunuh diri atuh. Nya. Aya konglomerat di Paris Prancis. Kuat ngaragragkeun maneh di apartemen tingkat 17 lantai ka handap sok padaman ngerekam jejakna saldo ieu baraha 12 triliun eta kurang kumaha pada urang mah nya dahar oge urang mah 15.000 ge jadi dahar seubeuh 14 triliunan atuh sabaraha torontoneun berarti ukuran kebahagiaan bukan dinilai dari kekayaan dari uang. Ukuran kebahagiaan hate makrifat ka Allah. Kapitalis hancur lamun nyaran dek kana modal. Kapitalis teh sok nyaran dek kana duit. Komunisme hancur. Ya, lamun nyaran dek kana komunisme. Atuh feodalisme hancur. Sok geura. Anu teh hancur naon? Tauhidisme. Jadi urang teh hate kudu tahu di tauhidisme. Ulah jadi kapitalis, ulah jadi feodalis, ulah jadi komunis, kudu jadi tauhidisme.Ika ade. Bener ya tauhidisme. Tauhidisme nu nauhidkeun Gusti saha anu bisa nandingan Allah. Dibere rugi ge seuri atuh. Naon? Hatena teu kecewa, maksudna teh lain baru rugi cacelak-calakan, buah eta mah tuh. Jalma oleg, oleg tuh, oleg, ngerti tuh oleg, dibalikkan coba, jadi gelo, jadi seueur-seueur atau hatena teh surti henteu kecewa gitu nanti, teu sangsara pedah rugi, ya, non sababna husnudon ketika rugi kuring gitu di wilayah Allah kuring teh, ibadah ka Allah, iman ka Allah. Maka rugi ge moal goreng keur kuring. Naon sababna? Sabab Allah keur nulungan kuring. Ya,
matak teu kecewa hate papangi jeung rugi teh yakin dina hate ngabogan keyakinan kuring rezeki lain tina kasab rupnan untungna kuring rizkina kuring eta ti Gusti Allah ketika hate tajali dina nalika kitu moal liwat ti 24 jam Allah nyodorkeun rizki anu teu disangka-sangka tingali dina Al-Qur'an min haitsu la yahtasib tina lawang anu teu disangka-sangka berarti rizki mati Gusti Allah mata kasauran pun guru masih terngiang-ngiang kasasauran kasim abdi lamun can akur karasana rugi jeung untung nya eta ciri alamat anjeun can salamet dunya jeung akhiratna kitu nya kurang nyebatkeun kitu kapungkur abdi can paham bahasa eta teh nya can paham sing horeng teh masalahna kanyahoan ayeuna naon sabab can nyaho ka Gusti Allah sabab eta teh urang teu makrifat ka Gusti Allah dalamun makrifat ka Gusti Allah mah ketika rugi teh hate teh tenang ketika untung teh hate teu matak marudah nya rugi hate henteu tagiwur untung hate teu matak menggebu-gebu maksudnya kitu coba pan perwatekan untung mah beuh luar biasa telepon kabeh kolega ngopi ketika di Allah mah untung seri rugi cer jadi aritos nyaho Allah mah pan kapangi untung bisa alus rugi oge bisa alus asal hate tajali ka Gusti Allah matak nu penting mah ieu hate kumacarana bisa tajali ka Gusti Allah nu alus jeung nu goreng eta pasti jadi alus panu hayat teh Allah nya nu hirup teh Allah atuh si eta teh teu hirup lian Allah teh hirup berarti teu matak ngajadikeun manfaat teu matak jadikeun nolak kana madarat nya anu paeh pan teu boga pagawean jadi berarti urang pan ari teu marifat mangkang lamun urang boga rugi teh teu marifat gimana nya dukun wacis ya jadi nyarande ka si eta atawa nengan jimat tali roma kerugi teh jadi hate nyarande teh ka dukun hate nyarande teh ka tali roma ka jimat urang teh tos terang teu aya deui anu hirup iwal ti Allah da Allah anu ngabogaan hayat berarti dukun teh hirup ari nu teh hirup berarti paeh ngaran-ngaran anu paeh atuh man ilok berarti boga pagawean teu boga pagawean berarti teu kawasa ngadatangkeun rezeki ka urang teu kawasa ngaramekeun dagangan urang teu kawasa atuh ngalancarkeun urusan urang naon sababna paeh da anu hirup mah Allah nanjeur sifat hayat Allah tah eta kitu jadi teh hate teh menteng ka Gusti Allah usaha yang untung jadi lain dengan jimat usaha yang untung lain dengan dukun mustahil nu teh hirup bisa ngabeungharkeun atuh mun bisa ngabeungharkeun imah manehna ge alus meureunna gitu moal ge teu nabilik panggung nih nu boga kade tanya jadi nu boga apa Allah nya anu boga pada melante Gusti Allah atuh nu boga apa teh atuh pantes ngabeungharkeun naon sababna anjeunna anu gaduh damel soalna zat nu gaduh damel teh eta cirina anu ngagaduhan sifat nya salian zat Allah moal aya nu boga sifat moal aya anu boga berarti moal aya salian Allah nu boga padamelan jadi moal aya nu bogan sifat seperti sifat Allah tah eta didinya urang teh nancep wahdaniyat salabiyah munfasil kamun fasil teu aya nu gagaduhan sifat salian ti Allah didinya oge ku aqwaid khamsin oge sebenarnya mah aya jalan cerita itu teh nancepna aqwaid khamsin anu kurang diaji malam minggu marifat ame teh nancep dina hate bisa jadi solusi
Ya, apal kadinya jadi nate. Mata tengah jauh koin marungkan hirup tanya, rungkan singkat deh. Zaman noloncer akidahna rek kumaha pinter, kumaha oge nya ukuranana lir ibarat bangunan pondasian. Pinter cenah bisnisna, pinter dagangna, pinter yo ngolah orderanana. Teu maripat mah rungkan we. Ya. Jadi akidah teh pondasi eta ibadah urang teh bangunanana. Jadi lamun akidah ya hate nancep yakin keyakinan kalau terus luarna berarti ngalaksonan ibadah. Salatna oge dipondasian kuno kokoh karena di hate teh dina hate aya aqoid, aya akidah, aya keyakinan mun ka Allah hungkul. Ketika salat Allah nu ngabisakeun kuring salat, ketika salat Allah nu nguatkeun kuring salat, ketika salat Allah nu ngadaekeun salat. Eueuh urangna ngan aya Allahna tah eta ciri alamat makbul teh, ciri alamat wusul teh eta. Jadi hate wusul teh hate inget ka Allah, manggih keagungan Allah. Lamun ibadah teh kuat pondasi berarti moal kuat. Tah eta teh bangunan anu kokoh sing kadenya. Matak teu kapitnah ku dukun, teu kapitnah ku tali Roma, teu kapitnah ku carelek cai tuh teu kapitnah saingga ngaganggu kana wiridan nya teu kapitnah ku duit sing kade. Jadi jawaban sakabeh perkara teu aya sanes iwati hate makrifat ka Gusti Allah. Eta poin plusna, pointerna kajian dina wong ieu tancepkeun ieu hate urang makrifat ka Gusti Allah. Mudah-mudahan ieu kusaki oge nyuhunkeun hapunten. Ya abdi moser kalapatanananya dina ieu bahasan bilih aya cariosan menyentuh kana manahna masing-masing nyuhunkeun hapunten. Da memang tujuanna sanes kanggo nyentuh atanapi ngagerihan manah para jamaah sadayana nanging ieu mah pikeun nuntun supaya ieu hate aya dina jalan Gusti Allah. Mung sakitu nu kapihatur nanging satacan dipungkas nama teh aya kabar yang keponakanna Pak Ustad ayeuna nuju dirawat di rumah sakit RSCM cenah sauna kecelakaan ya. Mudah-mudahan mantena sing disehatkeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan di cilakana ka aya ngajantenkeun hikmah pikeun anu cilakana, hikmah kasayan sehingga ngarubah asalna misalkan poek jadi caang, asalna misalkan mumul ibadah jadi getol ibadah, asalna misalkan teu rajin aya malesan jadi rajin. Nah kitu. Tah mudah-mudahan ku kacilakan ieu sing diangkat panyawat deui ku Allah Taala sehingga dicager-bageurkeun, disehatkeun dina sabera-sabehari ku Gusti Allah plus dipasihan hikmah dina kacilakaan ieu. Nas'alukal ijabah ba'dal mazkur bi barakatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sadaya sarta acana urang mungkin saatosna ieu ditutup urang langsung musafahahnya ieu soalna urang bade mayunan sasi Ramadan. Urang Balumbang Timur antawis urang sareng urang siling bebaskeun pan ari jalmi mah tempatna kaluluputan, tempatna kaalpaan. Nah, kumargi kitu dina hiji katerangan moal sah eta puasa Ramadan hiji jalma sehingga eta jalma papada jalmana teh saling bebaskeun dina kasalahanna masing-masing. Tak kumargi kitu saatos dipungkas dina ieu pangaosan anu ieu urang langsung musafahah, urang langsung halal bihalal
halalun bihalalin ngahalalkeun anu tadina teu bagus ngabaguskeun anu tadina bagus leuwih baguskeun ya supados urang dina mayunan atanapi ngalaksanakeun ibadah peribadahan dina sasi Ramadan teu aya halangan harungan baik secara dohir jeung batin sareng mudah-mudahan urang disehatkeun ku Allah taala dipaparinan rezeki anu cukup ku Allah taala sehingga henteu ngaganggu dina peribadahan urang dina sasi Ramadan. Mudah-mudahan Allah maparinan rezeki anu berkah ka urang sadayana tur mugi urang oge disehatkeun dohir sinareng batin ku Allah, keluarga urang oge disehatkeun dohir jeung batina, satrasna atuh ahli-ahli kubur urang sadayana oge dipupruk ku rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal ijabah ba'dal mazkur bi barakatin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولدينا آمين هدانا الله إياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صل وسلم دائما على محمد صل وسلم pencabaya